Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ibna Adam he anak Adam, innaka sanyana anjeun intabdzul eta lamun mikeun anjeun al-fadla kana leuwih harta, khairun eta leuwih alus lakapikeun anjeun. Wa in tumsikhu jeung lamun ngeker anjeun kana fadlu syarrun eta leuwih goreng lakapikeun anjeun wala tulamu jeung teu dicacad anjeun ala kafafin kana hirup sederhana wabda sareng kudu ngawitan anjeun biman ka jalma yang ulu anu jadi keluarga ieu eman wal yadu sareng ari leungeun wal yadul ulia sareng ari leungeun anu luhur khairun eta leuwih halus min yadil sufla tinimbang leungeun anu dihandap. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Muslimun Imam Muslim. Adar susali suari pelajaran anu katilu al-arba'una sareng 40 bida misyahi eta tetep dina nyacad koret wal mani jeung ngagonggorokan bil antiyati kana barang bere warujui jeung menta deui pil hibati kana hibah. Qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina hay eling-eling jalma-jalma amanu anu iman iladina. La tubtilu la ngabatalkeun aranjeun shadaqatikum kana sedekah aranjeun bil manni kalawan ngagonggorokeun wal adha sareng milaraan. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayaktasna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi. Ma min yaumin teu aya ari hiji poe. Yusbihu eta isuk-isuk sahal ibadu pirang-pirang hamba fihi dina itu yaum illa wa malakani anginghana ari dua malaikat yang zilani eta turun itu malakani. Ayaqulu mangka ngadawuh saha ahaduhum salah sayyidina ilm malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma ya Allah a'ti muga maparin Gusti munfiqan ka jalma anu tukang napakohkeun harta khalafan kana gaganti. Wa yaqulu sareng ngadawuh sa al-akharu anu sejen. Allahumma ya Allah a'ti muga maparin Gusti mumsikan ka jalma anu nahan kana harta talafan kana karuksakan. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala yarudha eta mikaridho Allah lakum ka aranjeun salasan kana tilu jalma. Payakrahu sareng mikangewa Allah lakum ka aranjeun salasan kana tilu jalma. Payardha maka mikaridho Allah lakum ka aranjeun anta buduhu kana yen ibadah aranjeun ka Allah. Wala tusyriku sareng ulah ngamusyrikeun aranjeun bihi ka Allah syai'an kalawan hiji perkara. Wa anta antasimu sareng kudu tatagenan aranjeun bihablillahi kana tali Allah. Jami'an barina sadayana wala tafarraqu sareng ulah papisah aranjeun. Wa yakrahu sareng kudu mikange wa Allah lakum ka aranjeun kila wa qala kana kila wa qala wa kathrata suali sareng ngalobakeun tatanya wa idha'atal mali sareng kana ngalelebar harta. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Muslimun Imam Muslim. Adar surabi'u wal arba'una ari pelajaran anu ka 44na. Fi itharil mar'i eta tetep dina martelakeun milihna hiji jalma ngaheulakeun batur ala nafsihi manderikeun kana awakna mar'u limwasatil buasai karena nulungan atawa ngabantu kana kamiskinan. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa yu'thiruna jeung milih ngaheulakeun batur itu sahabat Ansor ala anfusihim manderikeun pirang-pirang awakna itu sahabat Ansor walau kana jeung sanajan bukti bihim eta tetep ka itu sahabat Ansor naon khassasatun aya pangabutuh. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Abi Sa'idin katampi ti Abi Sa'id radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abi Sa'id. Qala ngadawu Abu Sa'id baina manahnu di antara ari kami sadayana. Pisafarin eta tetep dina nyanyabaan ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ujug-ujug datang saharajulun hiji lalaki ala rahilatin dina tutumpakan lahu kaboga rajul. Paja'ala maka tandang rajul yusarrifu eta luak liuk rajul. Basarahu kana paningalna rajul yaminan kakat huwa shimalan sareng kakenca. Faqala maka ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man sajal makana anu bukti ma'ahu eta tetep sarta ieu man naon fadlu dohrin leulewiheun tina tutumpakan palayajud maka kudu mikeun ieu man bihi kana dohrin alaman ka jalma la dohro anu teu boga tutumpakan lahu eta tetep ka itu man paman sareng sajal makana anu bukti lahu eta tetep ka itu man naon fadlun kaleulewihan min zadin tina bebekalan palayajud maka kudu mikeun ieu man bihi kana itu zad alaman ka jalma la zada anu teu boga bekal lahu eta tetep ka itu man fazakaro tuluy nutur Kangjeng Rasul min asnafil mali tina pirang-pirang rupana tina harta banda ma kana harta zakaro anu nutur Rasul kana emak hataro aina sehingga ningali kami annahu sayaktosna kalakuan la haqqa eta henteu aya hak li ahadin ka hiji jalma minna ti abdi sadayana pipadlin dina saleuwihna. Adarsul khamis wal arbauna ari pelajaran anu ka-45 fil qanaati eta tetep dina mertelakeun qanaah. Wa damis suali jeung nyacad jajaluk wa afdhali anwa'il kasbi jeung pangutamana tina pirang-pirang warna usaha. Qala ngadaus Allah taala Gusti Allah taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin jeung teu aya anu hirup anu cicing gegerayapan fil ardi di muka bumi illa 'alallahi angin eta tetep ka Gusti Allah naon rizquha ari rizkina ieu dabah. Wa qala ta'ala sareng adawa Allah taala walladzina sareng ari jalma-jalma ida anfaqu eta di mana-mana napakohkeun ieu ladzina lam yusrifu anu tara leulewiheun ieu ladina walam yakturu jeung teu ekrek kabeh wa kana sareng aya bainahu eta baina zalika di antarana itu leulewiheun qawaman aya pertengahan wa qala ta'ala sareng adawa Allah taala ida faida qudiyatis sholatu pantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah faida qudiyat sareng di mana-mana dipigawe naon as-sholatu salat pantasyiru maka kudu barudal aranjeun fil ardi di muka bumi wabtagu sareng neangan aranjeun min fadlillahi tina nugraha Allah. Wa qala sareng ada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal ghina henteu bisa disebut naon al ghina jalma beunghar an kasratil aradi eta tetep tina sabab loba harta banda walakinnal ghina tatapi na anu disebut beunghar teh ghina nafsi nya eta jalma anu beunghar hatena. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah wallahu a'lamu bissawab.